Nah gitu ibu-ibu palih dinya, bapak-bapak palih dia, simkuring palih dia, tah gitu. Anak king jimat awaking kembang sot sabuah hati mustikan yang di alam dunia kadeudeung kamelang apa hidup. Kalersan bapak kawakilan, ibu ramah hidup, ibuna ramana neng Delia oge Ayusuk, sauna teh pangmapatahankeun eusi nama tausiah. Papatah wasiat simkuring saparakansa teh Kang Doblang Wedding nyarengan oge Kang Abuy Entertainment simkuring Ki Haji Permana. Yo urang kawitan sawer panganten. Pun sampun kanu agung nu kagungan kun payagung jelek ngadeg sakur keresan beratu melarang kawasan di langit pating karati di bumi pating kulisik bari muji sini Gusti bari muji sini Gusti ayatna alhamdulillah bari muji sini Gusti ayatna alhamdulillah dina ati anu wening dina hati anu masket dina iman dina Islam Muhammad kitabna anu karim Allahu Akbar Allahu Akbar ya anu dirajahan Delia Rahmawati anu dirajahan Cep Yusuf Arman Nur Cahya ya anu dirajahan Bapak Hajat Bapak Jajang Wawas Suparjo Kalikunen Krisnawati Bapak Besan Bapak Aris Hanafiah SE Kang Ibu Nana Hidayati almarhum. Moga-moga mamahna Yusuf Ibu Nana Hidayati sing ditempatkeun dina kagungan Allah, dina janahna kagungan Allah. Para putra anu dikantun utami jeung putra Yusuf Arman sing bagja dunya salamet akhirat sing jadi pamimpin anu sajati di rumah tangga. Amin ya Allah. Anu dirajahan Bapak Doblang Abah Doblang anu dirajahan Abah Abuy atau disebut Abu Cep Abuy. Amin ya Allah ya rahmatullah. Amin ya robbal alamin. Aleh aya kene juru kawin dua pada lisan keteacan mah Bismillah urang kawitan hidup kena jalan bakja tepung rapi jatuh tetep tepung rasa dumeling asih manting ngancik asih lahir batin tumut ke papaga sepuh tawis na hidup pusti kunci gedung kabagjangan aya di seputami mundut manggur doa nasangkan tintri akhir rabi
aya keneh Bapak. Aya keneh. Pamungkas kanu ngariung deda jembara pangaksami. Amin. Deda jembar pangampura. Sakitu nu kapihatur mugia aya berkah kanggo panganten sasarengan amin ya robbal alamin mugi Gusti natarungan Kalem Pak. Sakedap. Mohon. Punten demi keamanan. Sing nyuhunkeun pemuda ngadamping panganten laras aya tati tati. Pari dia saurang. Supados teu ka panganten gitu. Biasana nu moal matara areling. Nu ditinggali teh duit. Laras. Moal ngawurkeun kanu deket kanu jauh. Ngawurkeunana ulah payuneun panganten. Bilih ngadupa ka panganten itu Laras. siap. Ngawurkeunana kanu tebih. Kanu tepih gitu nya. Bade ngalungkeun kasih sakedap. teh samios. Sakedap. Punten anu ngajagi aya siap. Anu badega anu badag. Punten Pak. Tah pari dieu. Ulah milu moro engke dipasihan ku pahajat. Siap. Ulah milu moro. Teh ya kakak seserian Pak. Kapayun ngawurkeunana punten. Kange kiasna mangga punten. Subhanallah, subhanallah. Cekap tilu. Bismillahi Allahu Akbar. Eyangna patata bade ngawurkeun. Ulah hilap ngawurkeunana nu nyawer oge kedah disawer. Tah gitu. Kedah kabagiannya. Hiji, dua tilu tilu. aur Awas panganten. tadi aur Awas panganten. aur War, war, war. War. aur Ya, pangabu yang disawer. War, war, war. aur Tah di bodangan aing. Sarep. Anu nyawer sawer. War, war, war. Sing lebih jangan lupa. Wow. Awas, awas panganten. Awas panganten. War. War, war, war. War. At. Mari pilucu pisan. Barudak urang. Ariung diburuan. Engkak-engkakan. Mari pilucu pisan. Barudak urang. Ariung diburuan. Tenang. Sepkan. Engkak-engkakan. Mari pilucu pisan. Awas panganten, awas panganten. Oh. Waduh, ada duit mah. Nyawer dipawer. Asik. Wow. Bagus ya. Waduh. Panganten, sawer, nu nyawer. Yang abuy teh kabagian bola hokuan. Engkak-engkakan. Mari pilucu pisan. Awas kira wadangan. Bagus. Allah ke hayang.